Salatullah. Tanakan guys, tanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabihi nasta'inu Allahumma wadin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anu kusin kuring dipihormat sanes ibu sareng bapak sekali tekakantun sekanggo ka ibu-ibu di majelis taklim. Anu kusin kuring dipihormat sanes alhamdulillah dina sonten ieu panginten anu nembe kesangakeun alhamdulillah kasaksian ibu urang sadayana kalihan anu dipanduna langsung panginten ku ibu ustadah buka saha nami nama ibu ustadah panginten terkenalan heula sareng perbados. Alhamdulillah dina siang ieu berbrados selaku pemandu acara kanggo acara inti panginten acara siraman asa namayan bu abdi siraman patebih-tebih ya. Nah, biasa nama abdi diriung ku ibu-ibu ini asa paganteng teh abdi teh aya mah tebih sareng ibu gitu kan. Tapi alhamdulillah dina santen ieu berbados panginten mancen tugas pangersana ku Bapak Saiful Maksad sareng ibu kalihna panginten sadacana lumangsung acara akad nikah dina dinten enjing dina si satana ieu panginten acara siraman mumun khususna dina siraman ieu sadacana acara inti acara siraman kanggo pribados neraskeun tilu section bu panginten kanggo sungkem teras ngaras diteraskan karena acara siraman. Kali itu dina acara siraman pribados nunkeun bantosan di ibu-ibu majelis taklim. Ayeuna tanggal 18
anak Kang Adit gitu. Satacana panginten di acara siraman kawitan kupribados ulang rajahan heula. Mudah-mudahan ieu raja singajantenkeun raja pamunah khususna ka calon panganten. Wilujeng ngadangukeun. Gusti Nu Maha Suci Amit ampun parun ka Gusti Nu Maha Suci Ngedak pangjiat pangraksa para api-api seni sejak ngaguaratan titis melisni aki nembakeun jalan deratan ketampian gesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih ngaruncang diri anu sakiwari rek nurung tujuh ngaliwatan pajajaran dongan hayang tulang anting padung dengan jeung usikna pangancikan pun sampun pajajaran pangauban sewesi menggelar di tatar Sunda muga ngebarkeun wangi Bismillah pangbuka basa pangbageala wilujeng sumping gelis anaking sumangga hidup anu sakumaha udah hapit ku ibu Ramani ku ibu sareng bapak mangga rencana kapelaminan
asa sejak sumujud kanu jadi indung ka indung anu kandung sejak sumujud kanu janten Rama Rama tangkana daraja wiwitan gumelar lahir gumelar kapawenan sumeja mungkin restu pandoa ti ibu sareng ti Rama ning asa geura tinggal ku hidup kapayun geura tinggal ku hidup kapayun di payun ayam mama geus ibu geura tinggal kapayun ku ibu di payun aya putra ibu nu geulis di dieu paamper sareng janten ibu sareng Rama gelis ku hidup aya hiji unek-unek anu bakal dikedalkeun ku hidup kalau ka ibu geura kedalkeun ku hidup gelis Mama anu kawalangket ku diri abdi kedal teh ku susah ku ngucapkeunana rehna ku pinuh ku ramausan nana rumaos dosa ka mama rumaos dosa ka bapa raga moal aya hargana baris ditaliku ku bingung diri dikukuntit sareng sedih buah nyora pitapak doraka upami mama sareng bapak tengah hampura ka abdi mama bapak nyuhunkeun maneh galih restu pangdoana di mama sareng bapak mugi sing jembar manah mama sareng bapak ngahampura ka abdi sinareng doa anu ikhlas enjing abdi bade dirapalan sareng pilihan abdi mugia lungsur langsan lengsing saya aling-aling mugia sadayana aya kanal kalancaran alhamdulillah anu nembe ka kuping ku ibu ieu nih asa dina unek-unek anu dikedalkeun ku nih asa ka kuping pisan ku ibu sareng ku bapak geus nembe ka kuping ku ibu bade diwalar nyarira ku ibu sok geus sungkam hidup geus Bismillahirrahmanirrahim gelis anak mama sok sanajan hidup minta dihampura ka mama dan ka bapa teu aya wates uangeuna ku mama hidup di doaku sing jadi anak anu solehah babahati gelis kacalge hidup sing jadi istri nu sajati sumujud ka panersa sing mulus rahayu berkah selamat nganding hidup ngalaki rabi sing aya dina
kemuliaan Gusti Maha Suci. Sanajan baheula mamah burak burayang burejeung beungap rumenghap ngakandung hidup ti sabulan nepikeun ka 8 bulan. Rek ngalahirkeun hidup teu daek beroa. Nyasat pati mamah tuang gawing gelis dina rambut salaman. Mata ketir kadienakeun. Boa umur mamah poe ayeuna. Boa umur mamah ngalahirkeun hidup. Tapi alhamdulillah murahna Allah Subhanahu wa taala. Mamah muntang gelis. Ya Allah, mudah-mudahan kakandungan abdi sing dilansarkeun. Alhamdulillah kakandungan mamah medal salamet. Ditinggal pamenteuna ku mamah, ditinggal pananganan ku mamah, ditinggal sampeanan ku mamah. Alhamdulillah terus hidup sempurna. Tapi dah dikumaha ayeuna hidup geus nincek dewasa, kudu papisah jeung mamah, kudu pisah jeung mamah. Tapi mamah moal aral subaha ka hidup. Dah hidup geus aya tanggung jawab ayeuna Kang Adit ku mamah didoakeun hidup dina rumah tangga sing agi nulur baca salamina. Ya Allah, ya Allah, pika asih aranjeuna sing sabaosna sing abdi. Amin ya rabbal alamin. Gelis geura rangkul mamah gelis ku hidup gelis. Pisan dirangkul ku mamah, bere doa ku mamah hidup gelis. Mamahnya ka hidup berat di doa ti mamah gelis. Mumpung aya mamah di payunan hidup nyunkeun widi ka mamah geura wasuh dampal sampean mamah ku hidup geulis. Belah anak ibu pujangan abdi siang wajeng wangi. Ibu siang wajeng wangi. kuping ku mama nyungkeun restu pangkuhan ku mama ayeuna geus ngawasuh tanpa sampean nu jadi indung lah
mamang jeung bapak ya Allah, ya Allah, beri kasih aranjeuna cing sapertos mi asih Allah. Amin ya rabbal alamin. Tos tiga puluh mamah nangis. Alhamdulillah gelis nembe ka mama gerak tinggal ka payung ku hidup di payung ayah ramah hidup gelis bapak gerak tinggal ku bapak di payung ayah putra bapak gelis putra bapak pada nyingkeun geus tupang doa ayah nu bakal dilugikeun unek-unek ieu nu gelis berah geura dugikeun gelis. Bapak, anu kawalang teh, ku diri abdi kana teh susah. Ucapkeun nana, rahna ku pinuh, kurang maosan, nana rumaos dosa ka bapak, rumaos dosa ka mama. Raga moal aya hargana, baris ditaliku ku bingung. Diri dikupuntit sareng sedih boan nyorang ditapak doraka. Upami bapak sareng mama tengah hampura ka abdi. Bapak, mama, nyuhunkeun wani gali restu pang doa di bapak sareng mama mugi sing jembar mana bapak sareng mama ngahampura ka abdi. Sinareng dua anu ikhlas enjing abdi bade di rapalan sareng pilihan abdi mugia lungsur langsar ningsih taya aling-aling mugia sadayana aya kalancaran. Alhamdulillah kakupingku bapak nembe unek-unek nu janten putra bade diwalan ku nyarina bapak bade kabdi wae sok geulis sungkem ka tentang geulis anak bapak dina poe pisan hidup minta dihampura ka bapak jeung ka mama. Bapak ngerasa bina aya papadamu. Lah, anaknya bidoa ti bapak hidup dina ninggalkeun masa lajangna anu bakal datang masa impitan nyaeta ngajatuh rami bapak didoa. Mudah-mudahan hidup dina ngawangun rumah tangga sing aya ridona Allah Subhanahu wa ta'ala sing babari rezeki sing mulus rahayu berkah selamat taat geulis kana agama bepujeun ti bapak. Sanajan bapak berat ngalepaskeun hidup anu diatik teleutik diwaris harti ku bapak jeung ku mama. Ayeuna geus gede rek ninggalkeun bapak berat da hidup geus aya nu tanggung jawab nyaeta cara hidup kang adil. Ya Allah, ya Allah, ka asih aranjeuna cing sapertos asih Allah. Amin ya rabbal alamin. Tasbih digabung dalam hidup tos gelis nyuhunkeun widi sakan tenang karama hidup gerawasuh tapal sampai jantan ramah tulis hidup nyuhunkeun barokah tirana
wasuh damang sampean bapak sakali deui ku bapak didoakeun dina rumah tangga sing agdulur bagja salalamina sakinah mawadah sareng warohmah mudah-mudahan sing nyarengan hidup ya Allah ya Allah amin ya rabbal alamin tos geus 3 menit tos ibu ada ketak mayun tadi gelis tah neng asa janji jantan drama kaputra peratus laksana pada sabarajam dilahun ku ibu sareng ku bapak atas wae atas cangkeuleuh nyesop geulis sap geulis sok geura tepangan di dia di dia tah payun sok di payun geulis salin geulis sok tah dirangkul sok gelis dengan kendes tupang doa tidur jantan rahim wireh panginten lakah hidup bakal ninggalkeun masa lajana bakal bimbingan dina dinten enjing panginten mohon masa ringitan anu lumangsung dipandu langsung ku bapak di kantor urusan agama di KUNO tos gelis sok maka anu salajeng masa lakanan sami ka mamah ning sok nyungkeun restu mumpung aya mamah tah oh mohon alhamdulillah sok nyungkeun restu pangdoa ieu akhirna hidup mohon bahkan panginten jian tinu janten eyangna mudah-mudahan ning asa dina rumah tangga sing agdulur bagja salamet geus mangga hiji panginten aya wa bibi panginten wargi-wargi hidup yang restu pangdoa wa ti bibi mohon restu pangdoa panginten mohon pangapunten mangga khususna kalau ka ibu-ibu majelis taklim tiasa ada wae mohon ke disumpingan ku calon panganten sareng ibu ramana calon panganten panginten kahanap panginten nyunkeun restu pangdoa ti ibu majelis taklim sareng ti ibu ketua pengawasan sareng ibu ustazah mohon mangga
Siap belum? Siap mulung atos? Ibu-ibu siap mulung atos? Bapak-bapak dengan hiji? Ya. Ya, terima kasih kepada pemulung-pemulung sudah hadir di depan kita semua. Ya, dengan hitungan ketiga. 1, siap, 2, 3. Siap. 1, 2 setengah. Sama lewat. Anak ini kalau misalnya bisa memaham pengen terlibat di mandu acara siraman, mandu acara siraman pengen calon pangantenan yang asal. Dengan kedihaputan di pribados pilih aika kirangan kalau patanan di pribados maklum pangintan pribados sifat jalmi teh sebenarnya dan cir sadetik samenit sadi terus sok hobi kedihaputan orang baru bang timur sarang pribados pribados dengan dosa orang tutup baik ke pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah bawa.